Lihat atunya. Saha burit-burit kieu. Sakedap. Saha. Wah, ngaheureyan. Saha sih? Halo Dan. Naon atuh si Narion nelpon biasa daging ngechat. Heh, tong sok GR nya. Panek nelpon si Rani. Kagus teu aktif. Sian sare Dang. Enggeus. Manya geus sare bisa keneh ngangkat telepon sih? Tah, pada apalah tuh. Acan berarti. Aya naon atuh kar. Si Narion wajah kieu bentak keneh. Isuk bisa teu ka imah urang? Hoream tihu lagi bahasa jeung si Rani kalah titah marab hayam. Ih, beda deui ieu mah urusanna dinas, please nya. Mulang sekolahnya. Isuk-isuk, tapi si Rani ajakan. Bolosnya. Embung Ih, damar apaan isuk marah pere. Beureum na kalender ge. Nya kitu. Nyaho prema meureun geus ti tadi sare. Ih, Dam, bisa teu. Sing puguh heula ek naon ieu teh? Meuni kudu nganjang. Rek diajak nebak yeuh. Nebak. Langsung we lah teu ngarti. Urang diri pugus tunduh ye. Ih, urang menang suratin geus maot geura. Hah? Sing bener? Suwer, Dam, suwer. Urang butuh bantuan maneh yeuh. Dam? Nya isuk urang jeung si Rani ka dinya. Awas mun wadul. Iraha atuh seorang sekar ngawadul. Nuhun ya, Dam. Surat tinu geus maot. Aya wae. Bisa dimulai ya, Teh? Mulai naon? Ji, maksud Teh, mulai carita pan urang nih ngajak maraneh kamari ka tita ka dieu. Nya sok atuh dati sore peuting geus panasaran atuh. Kieu, seperti yang sudah Sekar bejakeun ka Damar bahwa Sekar narima surat ti orang anu geus meninggal. Hah? Kumaha caritana nu moat bisa ngirim surat? Asa teu asup akal. Ih, kela can anggeus. Kieu atuh mimitina mah. Kan kamari buri teh Sekar teh keur ninyuh kopi di dapur. Pas keur ngocekeun teh, aya nu ngetrokan apaan to? Tok cenah. Ditempok ku Sekar teh keluar, tapi eueuh saha. Langsung ka jero deui Sekar teh nya ka dapur. Ngetrok deui, tok dibuka deui ku Sekar teh nya. Pas keluar, emang eueuh saha sih eueuh. Cuman aya amplop hideung eta mah ngagoler dina teras. Gitu caritana teh. Kela Sekar kela. Ayeuna cik jelaskeun di mana letak eta surat teh nu dikirim ti zaman geus maot. Pan peda eueuh saha di imahna. Goibron goib lo pengirimna.
Teu bisa disimpulkan gitu atukar. Kapangaruhan nonton film horor wae maneh mah. Cik mana geura amplopna? Kela, cuang bawah heula di kamar amplop. Aneh jalma eta mah. Teu pira mangge amplop mani kudu ngariung sagala. Leuheung mun usina duit, ieu mah tulisan di. Nyada mangkaning jerona teh ngan seukur tulisan hitungan hutang atau brosur promosi panci. Tapi maneh penasaran teh sih? Penasaran sih, ngan emang tak percaya eta teh tinu geus maot. Yo. Tong dilatih aturan, urang ge penasaran. Ngajalanan hirup ku teu ngingetan kesalahan diri mah. Bagja jigana tehnya. Ieu mah jalma iseng. Ngeureun maneh ieu mah kar tulisan lagi butut kieu. Nya eta mah tulisan barudak jigana teh. Tah, bener. Palingan budak SMP. Kebenaran pan imah maneh tuh deket SMP tuh. Banyak kata-kata barudak SMP mani berat gitu sih. Kata-kata orang dewasa eta mah. Ih, tong salah barudak zaman kiwari mah geus bisa nyieun kata-kata. Tah, beneran. Oke ya budak zaman ayeuna mah. Kata-kata hari ini. Tetapi Enggeus lain naon eta mah, lain masalah besar. Nyakar abaikeun we nu kitu mah. nya merenya. Amplop? Tanggung jawab. Non maksudna. Hah? Iya amplop-amplop nu dikirim salilarang saka kamari. Can dibuka. Sekar, iya ya foto. Kar, ieu kabeh surat ge rada aneh sabenerna. Coba geura perhatikeun. Dina kabeh surat aya angka 00 hiji 0. 00 hiji 0. Kode. Cik dan tayangan internet geura sugan aya kode engkan karena itu. Kela cong teangan kena internet. Kode biner. Kode biner. Matakna guru nerangkeun teh perhatikeun. Bawa mana pulpana? Merhatikeun mah atuh merhatikeun ran kana meh tereng wae ngitungna kurari mah. Aya terang.
Nah, 2 non maksudna. Rani, Damar, please, urang butuh bantuan maneh. Urang sieun, urang kudu kumaha? Urang boga solusi. Kela. Dam, reka mana sih ieu teh? Ah ya poe percayakan pada Damar. percayakan olah aneh-aneh sih Adam. Mun aneh-aneh, kurang jadi ke lampu Damar beneran mana? Heeh, gua teu. Ih, jauh kene teh si Dam. Sabar atuh, urangnya inget-inget poho itu jalana. Tah ka dieu nama jalan teh yap. Duh asa nama mangkaning nyasar. Tuh, geus sepi. Hah? Tempat naon eta? Tempat dukun. Hah? Tempat dukun? Biasa we atuh. Tuh kan bener, rek jadi lampu Damar maneh. Data aneh-aneh iya mah. Ya Sekar. Kela. Terus naon hubunganna nu neror surat jeung dukun? Urang kudu kumaha? Ya maneh ke di ditu nyarita sok masalah maneh naon. Kayak diberi solusina gampang kan? Yap lila. Kalau baru mikir. Yakin kan? Mau pilihan lain, urang maran. Buru. Panggil teuing. Sok maneh heula Kar. Datang oge nu ditungguan. Ih, Mbah terang Arabi eka dieu. Sakitu tarik tadi ngobrol, manya Mbah teu apal. Sok ka jero. Sok diuk. Sok caritakeun masalahna. Janten kieu Mbah. Tos sababaraha dinten kapengker teh abi mendak surat anu misterius. Eta teh eusina teh anu siga teka-teki kitu ning Mbah. Sareng deui dina kertasna teh aya keceretan warna beureum siga getih kitu. Bari lamun misal abi ka mana-mana teh sok asa aya nu merhatikeun wae. Padahal abi di bumi nyalira. Gitu. Sok aya nama mbeu amplopna. Amplop suratna. Teu dicandak, Mbah. Bener nyoba. Yeuh. Maneh pernah nyinggung batur? Saka emut abi mah asa henteu, Mbah. Perihal jampe di dieu aya 3 rupa. 1 jampe gelang, 2 jampe gerbang, 3 jampe terawang. Sok rek nu mana? Jampe terawang. Jampe terawang, Mbah. Jampe terawang. Jampe terawang mah rada beda. Soalna ngabutuhkeun waktu anu lila jeung budget anu gede. Soalna duit maneh tadi kurang. Rek kumaha? Kurang. Dan orang teh aya nama dukun ge aya paket premium sagala. Perkembangan iptek pan. Jampe jenis anu mana atuh, Mbah? Nu sesuai jeung budget abi tadi. Jampe gelang. Mangga atuh, Mbah, sesuai budget we. Sok pake samemeh mulang. Mun aya naon balik di ka dieu.
Mohon Mbah, hatur nuhun. Abi sareng rerencangan pamit. Kang. Asik gerak jompetnya. Nari jampe naon? Damar, bener mana non iya? Tak apal orang ya tuh. Nah bet aya bawangan tadi di nagelang na. Bumbu seblak meren. Mana sih Dam? Nya niat nama alus meresolusi. Ngan lain ngajak kadukun oge atuh. Jempe aturan, dagis gagok aya nama tuh. Saha deh nu nelpon? Sekar. Kumaha jampe teh dukun teh? Saha maneh? Maneh ge apal naon nu kudu maneh lakukeun sanggeus Kejadian eta. Hayang naon maneh ti urang? Kabeneran. Naon maksudna? datang ke Jalan Kebon Gede nomor 7 Isuk Burit ulah mawa sasaha. Jalan Kebon Gede nomor 7 Isuk Burit ulah mawa sasaha. Ah, bung. Pokoknya orang dua anek gilu. Nyakar bisi kuna naon? Saha sih? Akhirna papanggih oge. Saha maneh? Tuh ane sorangan. Teu inget maneh? Maneh geus ngabunuh adi urang 2 tahun ka tukang. Kecelakaan eta mah lain ngabunuh. Harita abi teh apal kudu kumaha. Abi bingung. Bingung. Maneh ninggalkeun adi urang di jalan siga runtah. Punten abi ayeuna ngaku salah. Maaf, maaf. Maaf. Lamun ieu hukuman kangge abdi sok lakukeun abi pantes menangkeun hukuman ieu. Iya, ceburu abi ge di sekolah jadi jalan teh dendam. Ya gerak. Tuh jadilah orang yang memaafkan. Kar, kacilakaan naon maksudna? Jadi
2 tahun ka tukang. Harita urang rek mangkat sekolah. Pas keur di pupudunan, rem motor urang teh ternyata blong. Kusabab panik, harita urang teu nyadar aya budak SMP keur cicing di sisi jalan pas dina belokan. Nu emang urang teh rek belok ka dinya. Akhirna kajadian nu teu dipikahayang eta teh nya kajadian. Ngan emang salahna urang harita kalah kabur. Ari kitu caritana mah nya maneh kudu minta deui hampura sing bener. Pinten abdi rumaos salah. Hapunten abdi bade ngalakukeun kumaha wae sangkan ku adi maafkeun. Abdi siap narima resikona sangkan ku adi hapunten. Puntennya Dek.